Age capek cun kos kieu teh. Age sarua. Hayang kumpul jeung ayah jeung mama tapi ke ayana kieu. Aku kudu kumaha cun? Kunaon si aing kos ieu? Apakah aing ada aing teu berhak bahagia? Kumaha? Maksud sia naon mit aing ha? Naon sia ka dieu? Geus cun, enak salin lah weh. Si Jaki kurang si Beni jagaan. Ya. Tah. Jak, saya si Elin. Oh, aing geuning nyaririnya. Kita aing oge pegel sia euy. Mana tadi mabok Jak? Mana mabok terus si Tata nyerang tiba-tiba tadi. Si Tata. Provokator sia. Nan si Cok, emang heeh. Tadi mana diserang ku si Tata Jak? Si Tata biasa nangan kesempatan dalam kesempitan. Si Tata di wae. Tebokannya ku aing da budak isukan pembalasan lah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kedap. Teh Cucun. Aya bade aya naon teh? Aya teh Tata teli. Oh, teh Tata. Acan uwi da teh emang bade aya naon? Bade aya dicarioseun. Oh, bade nyariosan atuh kin ku Lili dicarioskeun ka teh Tata. Ngantosan geus teu? Oh, bade ngantosan wae. Ngantos atuh hayu kalebet teh. Ari teteh milarian teh Tata bade naon? Bade naros doang. Soalna Ajaki nuju teu damang di bumi. Cok Abeni Ajaki diserang ku teh Tata. Ajaki nuju teh eling. Ujug-ujug diserang ku teh Tata. Tapi teteh mah teu percaya li. Oh, abene di bumi teteh. Nya nuju ngebaturan Ajaki. Pantesan atuh tadi teh aya neang Lili ka sakola, Lili ngantosan wae. Nya soalna tadi nolongan Ajaki. Terus ayeuna kumaha teh keadaan Ajaki? Ya lumayan parah sih. Emang sih teh Tata mah gitu nyari gara-gara wae. Tapi teteh mah teu percaya li. Sanyawa teteh mah teh Tata teh moal bikin gara-gara amun teu di barang mitian mah mentakan teteh ka dieu ge ambe bisa ngobrol bareng gitu. Tapi bisa wae sih teh. Soalnya kan Ajaki sareng teh Tata teu akur-akur. Bisa wae pas serang-serang. Nya sih, tapi tong main mitnah kitu wae kan teu nyaho barang mitina. Oh, moal mungkin teh Tata nyerang ujug-ujug. Nya sih teh. Nyantos atuh ayeuna mah teteh uwih heula baturan Ajaki kin mun teh Tata uwih ku Lili diwartoskeun ka teh Tata. Nya sih itu ge abeni sareng Aucok bising bade uih. Nyantos tuh bade uih heula nya li. Nya teh, hati-hati nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajab tuh. Tahun. Emang benar Ajaki diserang putih kita. Iya bener Li. Oh. Emang ayah di mana? Nyanyi olah orang aja si Cok ningali bareng. Emang ada masalah sih Ajaki jeung teh di Tata? Nyapan si Jaki jeung si Tata kan musuhan Li. Terus kemarin teh nya iya meren amprok terus ribut kata makan si Jakina berkeadaan teu eling.
Terus si Tata jadi nate kan kemarin nyerang gitu, ngambil kesempatan dalam kesempitan. Emang sih Tata teh yang gara-gara wae sebel deh kayak. Nya untungna masih katulungan ku jeung si Ucok. Wede pahlawan kesiangan. Bilang pahlawan kesiangan. Untung lagi eta anak batur henteu nepi ka pae. Coba mun pae geus asup penjara meureun manehna. Saha? Tata sebel dah mah. Entos kan amun uih dijakin ke Telulu supaya si Tata diomongan ke Telulu. Wih kemana cina teh orang itu bumina tuh tingalikeun tuh kamera tuh. Oh. Tuh. Mendingan Aya kan ya. Kumaha cina si Benny teh. mendingan. Kak, Jun rek ngomong. Kunaon Cun? Bener kamari mabok. Cun cek saha? Jawab ya. Henteu Cun. Jawab ya sing jujur. Henteu Cun. Jujur Maaf Cun. Aku naon sih? Ayeuna kos kieu. Geus teu nyakan Cun. Lain gitu Cun. Kitu kumaha? Nunggus manggeus. Aya jeung mama teu nyakan Cun. Ayeuna Encun cuma boga Encun bung aku nanaon. Mun aku nanaon? Encun yang saha? Maaf Cun. Maaf. Geus puguh. Ayeuna mabok we. Kunaon sih Kunaon? Jawab. Age capek Cun kos kieu teh. Age sarua. Hayang kumpul jeung ayah jeung mama tapi ka ayana kieu. Aku kudu kumaha Cun? Cun kesel Kak. Mun atanya ka Encun mah, Aa moal bertahan nepi ka ayeuna Cun. Dikeureui ge Aa geus bunuh diri meureun lamun teu inget ka Encun mah. Hampura Aa kos kieu Cun. Teh, tadi aya teh Cucun ka dieu nanyakeun teh Rita. Rek naon? Nanyakeun emang benar teteh iya non si ujug-ujug nyerang Ajaki. Ih, cek saha? Cek teh Cucun cek Abeni, cenah mah teteh ujug-ujug nyerang Ajaki wae teu pagah puguh. Astagfirullah tah. Ari manehna naonan? Geuleuh ka jelema ulah kitu-kitu teuing atuh. Hinteu teh lain kitu caritana. Ah teteh meureun pan teteh mah sok neangan masalah. Terus si Jaki kumaha ka ayeuna li? Ya lumayan parah sih teh, tapi duka sih terang lilig ya. Iqbal tadi si Benny mah orang carita li, aslina mah lain gitu. Iya geus dumuk Abeni saksina di. Si Benny mah teu nyaho nanaon. Ah teteh mah sok gitu, sok lempar batu sebelah tangan. Enggeus, stek kitu rek lain caritana, mana tetep salah tak? Nyo Kunaon si aing kos ieu? Apakah aing ada aing teu berhak bahagia? Kunaon sih? Kunaon? Maaf Cun. Teu becus jadi masih nyen Cun sedih. Masih nyen Cun cerik. Maaf Cun. Maaf. Cager Jak. Dengan lah Cok. Emang heuh kamari urang diserang si Tata. Urang teu inget naon sih aslina. Bener Jak. Ya emang gitu. Teu bakal puguh nyerang maneh.
Siap kamar sih. Kalau udah tengah ajak-ajak. Oh, parusing aing teh cok. Indung bapak aing teh balik-balik. Si Encun nanya ke pan. Terus si Tata kemana ayeuna di kumaha? Maksud sia naon mit mah aing ha? Rek naon sia ka dieu? Aing mah urusan ning sia, urusan aing jeung budak ieu. Muncul, siap Ben. Kata do sia. Kamari sia nyerang aing, ngomong enak urusan jeung aing. Aing teh nyerang sia jak, wani sumpah aing. Si Beni mah ngarang carita. Si Beni jeung si Ucok mah teh nyawa nanaon. Sia kamari teh mabuk sih mah mau inget nanaon da. Mun teu percaya tanya si Ucok. Ngomong Cok. Caritakeun sebenarnya. Naon cok? Nu sebenarnya emang si Tata nyerang mana Jak? Nengnya ya. Aing teh paduli saha nu benerna. Intina sia geus nyeun masalah di jeung aing. Ini cai mangkat. Sacan aing berubah pikiran keur modalna. Aing ka tongkrongan teh usah sawae. Satahu panjula goblok emang jelema ge mah. Kamarana meureunam. Pindah tongkrongan deui ya aing haye kieu mah. Usah sawae. Ngalibat eueuh kamari teu boga duit. Naon sia ta? Datang-datang geus baeud we. Tiga budak leutik can dibere jajan we sakola teh. Asal aing we. Asal kunaon sih sia? Aing dipitah ku si Beni. Hah? Fitnah kunaon sih? Ya intina mah kamari teh aing ributnya jeung si Jaki. Si Jaki nu mimitian. Ternyata si Jaki teh keur mabok da aing teh nyaho nya. Terus aing nganterkeun si Jaki ka imahna, bingsan ta budak. Si Bani nyebar fitnah, majar teh aing nyerang si Jaki teh kagak puguh. Oh, kok gitu? Wah, mau bisa dicingkeun nih si Beni. Hajar eta. Tadi aing geus ka tongkrongan si Jaki, ngalabrak si Beni. Angger we teh boga beungeut ta budak. Si Jaki dia lebih percaya ke si Beni. Geus masalah di wae eta. Panjul deh nama. Awe wae. Geus mau beneran nih mah. Geus mau bener kabeh ge lamun geus buta ku cinta mah. Ada yang gitu nyelana si Beni. Ada di sagi kitu tak? Moal atuh. Soal kamu ongkos kitu geureut aja aing. Nah, ini mah wani lah ngeri tulis mah. Nuhun ya, A. Terus nganterkeun Encun. Maaf Encun ngarepotkeun we A. Ya tuh soalnya Cun. Agak datang ngerasa direpotin ya. Sakali deui nuhun ya, A. Itu si Jucun. Itu si Panjul. Apa si Tole teh si Panjulnya? Oh iya nu ngaran Tole teh. Teu kira ngaran sia ganti Jul. Oh, tegeriga emang ngaran Panjul Jak. Au ka Panjul. Ih, nyawa tuh. Eta budak si Data emang mah teh nyaho. Gedeng. Ini non maksudnya sih Cun. Ari saha? A Encun A. Bawa nian sia ngagedeun adi aing. Teu si Tata teu sia hobi we nyari urusan jeung aing teh. Oh, yang mah teh nyaho Jak. Sugan teh si Encun dan adi sia. Alah, bacot lah sia. Jun wih. Tapi A, Wih Jun. tapi A jangan Panjul udah ribut sih nya. Nyawi we. Mun sia masih ayang deket jeung adi aing, tinggalkeun jeung si Tata, gabung jeung aing. Ku aing isupan tungguan di tongkrongan.